Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahar al-azizil ghafar mukawwiril laili 'alan nahar wa tabsiratan li ulil qulubi wal absar wa tadhkiratan li dawil albabi wal i'tibar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil basar amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat sadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al-hadis. Puji anu jadi pangais ati, puja anu jadi panghias rasa, puji urang sanggakeun ka Gusti Nu Masuci nyatana Allah Rabbul Izzati, puja urang sanggakeun kana makawasa nyatana Allah Azza wa Jalla. Anu mana niti wanci anu mustari ninggang dina mangsa anu rugina takdir tiasa dipungkir kadang tiasa disiklar. Urang sadayana dina wengi ayeuna tiasa reumung bulung petepung lawung papaprok jongkok petepang wajah dihaplak mubarakah anu mudah-mudahan ieu iungna silih dicatetkeun ku Allah, silih dicatetkeun dina hidup kasayan di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal salajengna teka serip-serip dina ati, teka selap-selap dina rasa, teka gilir-gilir dina pikir, teka beku-beku dina qalbu. Pamisana mantama laula zahara fil ain qaribun bil qalbi, jauh di mata teka di hati. Oke, salawat wa salam mugia sedika cara golontor ka junjunan urang sadayana anu pangngam colang nasa alam martabada yakni habibana wa nabiyyana Muhammad anu mana tata titi insan berbudi kanjeng Nabi anu sajati ibarat kepura anu gereng-gereng anu tara minta komisi anu tara korupsi cara jangtomi anu cenah tos kaluar deui gara-gara cucungit oknum anu teu ngarti. Yang mana orang barat menyebutnya the one of the king in the world, orang Prancis menyebutnya sword of the warrior, orang Jerman menyebutnya legend of the great, orang Indonesia menyebutnya nomor satu di dunia di Ajinomoto. Atuh semua alun kembang Tanjung Sumehegar kembang Mawar Malati anu jajan ning anti Samoja anu jadi kadeuh bulan. Dina tungtung kerse kadang daunan hajong ngemplok anjeunna lahir, anjeunna endah kembang madali di sapanjang pentingnya buang sapanjang berat. Negakeun kalimat thayyibah di masjid di kamar magrib tuluy ka urang sadayana nu hadir di tempat. Mudah-mudahan ada syafaat aman tenang di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal. Yang saya hormati para alim ulama setempat, para kiai, para ulama nu terbiasa diwiji-wiji dihitung satu persatu, dietang saurang-saurang nanging insyaallah moal mirangan rasa hormat disimpulin ke para kiai, para ajengan, para ustaz anu ngageugeuh di dieu wilayah. Atuh teristimewa teh kala resah ibu di dieu teh seueur guru-guru simkuring.
Kersana Kiai Haji Abdul Hafiz, kersana Kiai Haji Ujang, kersana Haji Inceh, kersana Kang Ustad Satib. Syukur pisan, mudah-mudahan beliau sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jenal muslih kenapa ibunya rencang simpuring unggul CS simpuring rencangan dikawin simpuring balangsa nepi ka simpuring balangsa pisan. Alhamdulillah masih sasarangan berjuang lillahi kalimatillah. Juga yang saya hormati aparatur pemerintah, dikawin Bapak Lurah, Sekdes, RT, RW, RK, Danto, Nansi, Amir, Ulu-ulu. Mudah-mudahan Allah muliakan. Lalu pula yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan Ibu Pertiwi, juga harapan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah muliakan. Hadirin yang berbahagia, paketan sate acan kana inti di antara bapak-bapak, ibu-ibu, ayam kumaros di podang letik di mana? Terletik deh, terpedek deh hidup. Diruk deh di pertarosan pada diwalan musim kulit dia budang letik pendek hidung dengan rada kaset asli kurang Karawang bagian tempuran pinggir laut pantesan hidup geuning make wawaniana naik ka panggung karunya ka panitia karunya ka kersana Ustad Satib harnas dongga tos dipencit hayang tos dipencit kiai hakim teu datang teu dionang aya oge budak leutik teu pendek hideung ngan rada kaset. Ieu ibu-ibu upami simpuring nu nyariosna bade ngdangukeun moal Bu. Mual mengkutan, mual ngongkosan. Hadirin yang berbahagia, para pemirsa SCTV yang budiman, urang judulan ieu ngaos teh ibadah. Naon cenah judulna? Ibadah. Ibadah salarasna sanes kepentingan Allah sama sekali Allah teu butuheun. Sabab beusina la ilaha illallah, la ilaha istiqlaqul ilah at kulli masiwa Allah kusaya di Allah. Saci kalong pintu saja diragas teh salah teh. Saci kalong pintu saja diragas saja disari sakarawang sajawa bapak se-Indonesia bahkan seluruh dunia ibadah kabeh ka Allah teu aya nu perlu saurang-urang acan moal nambahan kana keagungan Allah. Sabalikna lamun saci kalong pintu saja diragas sakarawang sajawa barat se-Indonesia bahkan seluruh dunia kabeh tona ibadah sakurang-kurang acan moal urangan kana kagungan Allah. Qul walau sa'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afatukhrihun asahata yakunu mukmin. Kamu sepersakeun pangeran anjeun yakni bakal iman sakabeh manusia ustad edan aing nurutan pakaruas. Bang Arman berhudud buat kader jeung buntung biar dikeungan harta pas buat kada harjeun cangkang ojek daun paman saapal mukmin wa man saapal yakfur mau iman silakan mau kufur pun silakan rek ibadah rek teu rek salat heuh teu sakodo
misi kuring percanten akhirnya orang diumanya bubuhan terlepas jeung para sepuh para guru bimbing keras ku para guru-guru di Jatirakas alhamdulillah di dieu mah bujeng-bujeng sepuh para pemuda ngangge ke masjid kana eureun liwat kamarana mah bener dia mah berjamaah subuh pun keluar sakapeng maka asup kabeh timbul satu pertanyaan nyaman sababna Allah make marentah ibadah Allah make marentah salat panang Allah tebutuh jawaban illallah ari illallah wa biqarrul lima adamu ilahi illallah karena butuhna sareti Allah karena butuhna makhluk Allah karena butuhna manusia ya Allah karena butuhna urang jikalau pintu ka Allah jelas urang teh membutuhkan Allah diakui atau tidak disadari atau survei membuktikan. Mana buktinya? Kita lihat negara kita kian hari kian terpuruk kian ambruk bahkan mungkin terkutuk gara-gara corona. Akhirnya ribuan perusahaan bangkrut jutaan korban PHK tak dapat daerah. Belum lagi dengan musibah-musibah yang tidak bisa diamankan, tidak bisa diredam oleh aparat TNI, ABRI, bahkan oleh malaikat sekalipun. Seperti petir menggigit, halilintar menyambar, badai melambai, ombak beriak, gunung meletus, bencana, tidak ada gempa bumi, tidak nanti kemarau panjang menjelang. Halo Gus Lila, beasma. Mereka saha orang muntah, mereka saha minta dulu kada baka Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas orang sangat membutuhkan Allah. Jangan membutuhkan Allah silakan. Tapi kudu sanggupnya harapan bukan faktor. Simpuring pada mencoba maca buku di Inggris. Rata ibu Inggris. Inggris rata gak simpuri mah kunci nage dapu kunci Inggris cek orang Inggris dia punya of besik nothing the beauty committing don't let the put from Allah the beauty committing don't let the name of Allah artos teman beda-beda awalnya orang Indonesia dan orang Inggris. Di Inggris mah budak-budak sagerek ieu geus lancar bahasa Inggris. Di rumah aki-aki 7 mulut tatangku bisa bahasa Inggris. Geun teu bisa bahasa Inggris mah teu naon ke lamun itu urang teu bisa Fatihah alhamdulillah. Cek orang Inggris namun anjeun ngarasa teu butuh ka Allah dina hati rek galeudkeun waktu korupul lima adahu ilahi illallah sila. Tapi sanggup yang harapan ke faktor nomor kahiji urang kudu sanggup yang harapan sakit aku ijroh malaikat tukang orang dia tukang nyabut butuh Allah silah tapi ku sanggup yang harapan Israel malaikat tukang nyambut nyawa sang malakal maut belum nanti da'ikatul maut siapapun tidak bisa berpaling dari kematian tidak bisa menghindar dari ajal tidak bisa jemput tidak maut sadayana bakal maut kalau udah awewe lagi lini hati-hati ujana umur pendek pancuk pesek sadayana bakal maut sok sana jandal mabung perut dijuruk prok dipantok kalayah di tengah nyemak kebon lobak dibuk ke kalebok blok sawang tak pong balwang tak kucin lin kebat wit awak waras kebat bias kami jerok kolor huras mon sok sana jandal majagon gagah sakti manra monyong mon
dan cina orang orang kene masih jak beledak jauh kene karena pae makeje pengorak tekolot terus bisa ketik babalatan pengorak kene mau diakui atau tidak disadari atau tidak survei membuktikan mana buktinya kau jauh-jauh contoh nama pun lanjut ini ke artilah orang kene mau beda Indonesia apa Poppy Mercury ngorak kene Rian Hidayat pemeran lupus ngorak kene Ebi Ngesti penyanyi dangdut nyudulna dahsyat ngorak kene Aldaris si motok di Bogor yang senandung aku tak biasa mantan mantan penyanyi Aldaris ngorak kene si Rohaye ngorak kene Julia Perez ngorak kene Aji Masakit jika datang kalem anggota DPR RI mantan edi nasional ngorak kene Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ngorak kene artis organ dipacok Irma boleh ngorak kene anak patile untuk tinggal hiji rambut tos berwarna kulit tos opak banyu kunaon ke artilah ulah memeh patile ini mengindikasikan bahwa hidup dan mati di tangan Allah no mabik maut mata ayat terang bahwa mau TRT diheula si Buri Banderi Kiai mah Banderi atau sabalina si Buri Banderi RT diheula hayang RT aya anu mana RT alhamdulillah berhubung hadir orang doakeun di RT mau ngasih Banderi batu geus balae kabeh 3 RT yang jadi masalah manusia bukanlah binatang setelah mati habis perkara tetapi ada sekali kehidupan kedua untuk mempertanggungjawabkan amal anjing baik dengan saukur bilangungan tapi dari pupus di samping bilangungan teh kudu aya balikunan mempertanggungjawabkan amal sementara di mana-mana anak itu ada maut putus segala amalan kecuali anu tilu idza mata dan infaqo amalu ila misalah sedekah jariah wa ilmi junta fa'u bi walad solihin dan ulah di mana-mana anak itu ada maut putus segala amalan kecuali anu tilu kahiji sedaqatin jariyatin sanaos osnaut pahalana kucur kalang kubur para tugi akhirat hiji sedekah jari osok tara aya osok aya lolobana tara anu osok sok gede sok letih aya gede aya lolobana lamun kurang kanu atos 550 perak nu mana nu disolakohkeun 50 perak mun RT boga duit salembar-lembarna 100.000 disodakohkeun moal kok moal pemerintah pulangan salapan ribu gimana
disebut di pamajikanan di pamajikanan tak jongkro Pak Majid mah aya bareku eta nu kamari itu paling di Jakarta nu 100.000 pisakeun kantonganana bola kenca ngeng RT ka masjid Jumatan asup ka masjid nyarante kana tembok tibra ngasupkeun duit kana koropang pariheula kecemplung nu 100.000 kaasupkeun di koeran hese dibucer-bucer kalah ngerokok nah RT lamun urang salah ngasupkeun model itu rek disebut alhamdulillah apa astagfirullah wali adat-adatan pantok kita jogan satu aing geus mah Jumatan deui nu geus ge dilakakeun eta salat mau gede dilakakeun wali ka imah laporan ka pamajikanana masya aing dari salah ngasupkeun malah 100.000 kaasupkeun kira-kira ibu-ibu nu di dieu hadir lamun salah laporan model itu rek tebut alhamdulillah masalah apa teh hidup carwana kahiji sodako dari isuk-isuk geus aya nu datang panitia muludang di majelis taklim Al-Fadilah. Kalau gitu di Payun. Iya di mana kebetulan? Hah? Ayah namanya ayah? Di Payun ya. Ayah di nomor HP tertenang. Lu punya. Isuk-isuk geus aya nu datang tonton assalamualaikum waalaikumsalam di mana ieu panitia muludang mudah di mana di majelis taklim Nurul Fadilah usiwa salah kena kalau berduit 100.000 pamajikan anak didapur buat curang-curang buat curang teh ngadimak diseret salah kena cara tatamu panitia muludang arek kami sukan orang rek mantuan mana salah 100.000 ya ulah sok sombong dari dalam mama ulah gede-gede terik 2.000 kesalahan meruput mau 100.000 diasup euy nyangan receh eueuh tulus tapi insya Allah hari urang sekala pintu mana alhamdulillah isuk-isuk datang panitia di Nurul Fadilah oh Al-Fadilah Trok assalamualaikum waalaikumsalam di mana ieu panitia muludang di mana di majelis taklim Al-Fadilah maksudna manawi bade ngabantosan usiwa salah dina kalau duit 100.000 pamajikan anak di dapur buat curang diseret salah kira sabar eta panitia muludang suan orang rek kantuan maneh salah 100.000 ya ulah sorangan wae kakuda urang ge sarua hayang ka surga ye giwang-giwang jeung muludang aya moal kitu moal wis moal wae sasati alah moal lulus diwae hiji sedekah dari
teh dampak tina gempur sumbernya terus terang lagi di bangkar buru si kuring kumpul balik curhat dengan si kuring kampung kota ibu si kuring gak tiap pintan hadir kasih kalong pintu begitu sareng abah di jejen almarhum kumpul sama jenal muslim ada dia teh ada sih dia teh ada dia teh aku kasih kalau gitu yoga kalian anu tentunya santri kabri maaf itu teh apa gitu jadi kalian teh simpul mah kampungku tiap hari kampungku tahun 97 97 bahwa masih murah kan saat ini bahwa masih murah kan tahun 97 sampai 2001 nyata si Puringgan itu tidak merasa sebagai tamu tapi merasa sebagai keluarga berbicara di tengah-tengah keluarga bukan ya atau salah lahir terjadi 97 yang kali terjadi RTG tata kebiasaan hari tamu dikerok kiai dikerok 97 namawi suara itu cepat serah suara buru unggul pakai seburu alhamdulillah berkah diri unggul para guru berkah tapi kegetar lajang bu lanjut ke aku pahala kang ucur dalam kubur para abdi akhirat wa ilmin yuntaqau ilmu anu manfaat mudah-mudahan aos-aosan urang sadayana nu di majelis taklim nu di madrasah nu di pasantren apalagi Pak Ustaz Sati Putra anu di Manong Jaya anu di Manong Jaya anu jadi ragas dia mudah-mudahan khususnya umumna putra putri kurang sarana termasuk ayeuna sing kalebet ilmu anu manfaat ngan arek manfaat ilmu di mana da ilmu nage teu rek boga ilmu di mana da ngaji nage itu di ibu-ibu pangaosan teh di dieu aya ditenang bu dinten Jumat tabu sabaraha opat tabu opat asar alhamdulillah di asar kene geus diumumkeun ngawartosan kasarana ibu ayeuna teh di dinten Jumat cerita tanggana nyaho aya teh rebo ieu ngausrak we nyuci nu datang ka majelis ngan saurang culak cileuk batur terus sholawatan beak 16 laku cara nu datang saurang-urang aja setengah 5 arek aya nu datang saurang ini nyorendang apek segede biru culaket ka majelis asup ka majelis ngarande kana tihang kurma disolawatan di pasar di perang ustad datang teu nyaho ustad ngaji teu nyaho budak sote ditoel ku baturna ayo mak balik moal betulus ngaji teh lain teu tulus nanti kita datang ke ayah di situ itu ayah bu anu mana yang hidup Uweda Ustaz mamalai kahayang milu ubrang abring jeung batur ka majelis taklim pangaosan mamangerakeun lamun dibawa ngaji teh sok tunut
nunutan Bapak mah lamun dibawa ngaji sok tutuh matana berangkat ke majelis dengan ketemu hajing kerpos dengan kecap hajing kopi 200 duit ngopi di majelis sarekan moal ustaz moal ustaz kabagian sanatuy ngopi tah buku angker ustaz mama ngajan di kopian di bawah ngaji masuk kudu babalik mah lamun ngaji di kopian kudu keneh wae kopi nak tong ditinyu purulukeun kana pano nundutan mah oh angkat turun jelema buku angker ustaz mama nah dari kopi dipulukeun kana panon di bawah ngaji masuk kudu babali mah lamun kopi dipulukeun kana panon kudu keneh wae buka termosna leo sirahan nundutan mah oh kada dulu-dulu Angger mah. udah hayam nurut tinggal kabubutan di mana ngaji mah hawana hore hawana tun anu tos turucan do tos turucan ayano tudu ayano marang kopi teu bawa kopi supaya kedon betul kana panah anu katilu anu paralanan kucur sampai alam kubur para tugi akhirat wa walaki sholihin ya pula anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya anak anu soleh ayo ngateu ibu ngadu putra soleh ayo mencetak anak yang soleh dan solehah tersebut membalikan telapak tangan melalui usaha-usaha tertentu minimal sekurang-kurangnya doa sarang pendidikan mun anak hayang soleh hiji doa osok doa heula Pak memingin udang darah Pak osok doa heula memingin udang darah oh darah yang orang-orang itu naik ojek ya. Doa lapakan saya nama Abdasula nama bonak ibu bisa bapak setriben kepalik kidul ibu setriben kepalik kale mun anak ayang sok di mana ayang kahoyong carogena ngalungkeun sapu tangan ka istrina istri nanti ngartos kata sapu tangan dari alumkeun deui ka carogena tak antos plaklik lu nyamperkeun carogena baca salam assalamualaikum ya bapak rahmah ditembakan ku istrina wa alaikasalam ya sayyidal amin osok itu tarata untuk anak kurang terjadi banyak wae kedobang ladang kurang turu pamajikan kernyapol di dapur ditekas salam heula mun anak hayang sok entos sampeurkeun istrina cium pipi kanan baca la ilaha illallah 150 kali kok gila lulus nanti kenapa berlagi ke heras dari museum lulus cium pipi kiri baca subhanallah 150 cium kening baca astagfirullahaladzim 150 osok itu tarata Utuh manten dia sebenarnya anu teu sabar sapa ieu teh ya laki
Entas gitu mun anak hayang soleh cara kena adan heula Allahu akbar Allahu akbar. Oh serius ibu hayang soleh katanya teh. Berarti ibu-ibu tuh sabar ya. Adan heula sama istrina terus komat. Ame anak orang soleh. Terus komat Allah Akbar Allah Akbar satu la ilaha illallah karena kering maju torodo dari toha jangan ngiring berjamaah tuh. Tungtung nama terjadi dengan mudah. Mun anak hayang soleh minimal doa memeh yen mudah teh doa heula Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Gede apa tungtung nama tong seur-seur 4.000 balik kotas teh. Berbakat atas teh. Langkah kedua pendidikan tiiraha pendidikan tiayana laku adil ilang bermayum minuka anak malu ngam perkit optik nomor dan today jangan tunda sampai hari esok apa yang bisa kamu kerjakan hari ini ayana Ustaz mama kata kado putra nembe ngandung tiiraha pendidikan tiayana nak kumani dik nak budak kalian betul nak kulit lomongan ku bapakna udah berarti lain. Nah didik budak dalam kandungan dalam hati orang kena gemar perbuat lama sore sama banyak kontak batin antara jadi alam dikandung sama perbuatan ibu rahmat. Bilu disupi, nah kesana jadi. Ya saya tuh. Masih umur kene tiga budak rilesak teh aya bulugana abalengop kekeringan bereketek ieu maseuri ku tampilan mah huleng teh lieur di belanana bieu teh lah hamil oh hamil lu hamil kan teh pusat teh hamil kan teh oh bicara kena bulan kasih kuring ya pendidik bereset ke alam dunia hoyong soleh mah dididik kumaha didikna diadanan tepil katuna di komatan tepil kencana usaha ku bapakna talaunan teh ulah bong kena bapakna tukang adan Jumat di masjid bereset udah aku modal talaunan biasa komatan tepil kencana usah ada baca ke alam nasroh langkah sotroh di embun-embun baca ke ayat kursi di timang-timangna kusolawat sama kurang kali-kali cepet di kaset kosong anu lucu derek naon anu anakku eta anu napal kusolawat ulah ku ayeuna aku jeung cangkuri leuh dimang-mang budak lagu cingaro mata budak sakrakan kayak gitu Mimang budak lagu goyang saya sadikit-dikit jus nyasar budak kepaker pusana Gimang kadang-kadang mimang budak otong anak caa otong anak sih kemanehan anak ya ke anak sorangan ke wawu ke anak sorangan
pangan terjangkit mata kong ngelakuin anak lalu satu saat anak geus dewasa aya anak teu wabuh jeung kolotna bongan dididik leutik teu wabuh jeung anak otok anak cantik salah kenal yang soleh salah nabi kulwal al-wal salah satu ajzika isma wa al-qaum kitab wa jadi jamalago hak seorang anak berarti kewajiban orang tua ayat itu ayo silakan ismahu berikan nama yang baik yang bagus yang bermakna upami pamangga dinamian kurang kali teh nganggo Abdul nganggo Muhammad nganggo Abdul dina Asmaul Husna dina Al-Qur'an seueur Abdullah Abdul Rahman Abdul Qadir Salam Abdul Hanan Abdul Manan Ustaz mama terlalantik karena budak kudu ngorehan dina Al-Qur'an kapan seueur ajenna seueur peuta seueur kiai seueur muallim naroskeun ka muallim simpuri di paparingan amanah berupa putra panganamiankeun murid namian ku muallim ieu mangaranan budak sadaek-daek pedah bereset budak poe Kemis hujan digaranan misjan naon hartina misjan bereset budak asar kerbo on Jumaah digaranan sarboa pantu pernah bereset budak lalaki digaranan Rudi Hartono pebulu tangkis nasional leutik kene ujang Rudi kada gede Rudi jadi Pak Guru mereka mana parun bereset budak awewe digaranan Tuti leutik kene ning Tuti kada gede Teteh Tuti jadi ibu guru mereka mana Putun bereset deui budak lalaki digaranan Kaning leutik kene ujang Kaning kada gede Kaning gede pisan aja di Mangkaning tetangga newak hayam lepat ke bumi Mangkaning tetangga ayah-ayah bengke buka aduh Mangkaning rek becit Mangkaning ini becit berikan nama yang bermakna Asmaul Husna nama-nama Nabi silakan tabarukkan karena berkah Muhammad Ibrahim Daud Yusuf Soleh Zakaria nama-nama malaikat silahkan tabarukkan karena berkah Malik Ridwan Ustaz putra mau ya alhamdulillah Nubu Sumah di ngaran malaikat tabarukkan karena berkah Nubu Sumah di mana ujang Ijroil dari ngaran budak Ijroil pan Ijroil teh malaikat tukang nyambut aturi wah ngaran budak Ijroil mamun ngalamun kubeuring teh cek bumi nah Ijroil datang atau nungguring tejak terkasihna berikan nama yang bermakna yang baik yang bagus yang bermakna yang lebih bermakna murang kali dari cukuran rambutna di auskeun berjanji depa disimpuring mah masih budaya lama kan selama simpuring dia alhamdulillah ibadah masih jalan duka ayeuna masih jalan kan itu Bu masihnya alhamdulillah namian orang teh budak tadi dina diputerkeun ulah salirna keras yeuna teh digunting rambutna nah disimpuring mah guntingna teh busok dibabesteun daun dah disebut duka dia Mas Aminnya babagan setua sakitu pendidikan kau gunting anu hiji deui artos 50 ribuan 100 ribuan di bendera geus sami teu Bu eta artos 100 ribuan dibagikan teu ye sapua arti mau ditukeun kita deui teh simpuring teh Pak artos 100 ribuan dibagikan teu nyanto cara penangin kami kita cek simpuring teh Pak daripada 100 ribuan 50 ribuan mulai kumpul kami kita kumpul mending kene gope dibagikeun panjenengan di gope dibagikeun mah aki macam apa semangat cek aki-aki itu ya aki goyang gope ya aki goyang gope daripada 100
tewan urele ngumpul ngabibita eta teh dina kita bajuri ku pami telepon tahna dan kita bajuri di cukuran rambutna sadayana nanti si rambutna timbangan emas sabaraha gram rambut budak pola aya 3 kilo moalna sabaraha gram teras di harga nominal emas diuangkan artosna dipasikeun ka fakir miskin jadi piatu dan juga mampu dina bajuri kitu pabitelokan tenang isi simpulinnya pas kita saja seueur suhu unggul lemah nambut teh Gunting rambut. Gunting rambut. Oh, gunting rambut. Anu kadua wa ayu alimah kita didik pendidikan agama. Nah, dia simpuling deh. Oh, tadi simpuling selaku pendidik di lembaga agama kadang-kadang sok merasa iri, sok merasa iri. Karena perhatian orang tua terhadap agama, juga perhatian terhadap pendidikan umum jauh tanah kalangit. Disimpulin mah, dia mah ada wilayah Kamisnya, sakitnya, alhamdulillah disimpulin mah masya Allah. Arka sakola mah budak di PAUD, arka sakola SD, dan daftar. Wah, nabri bisa keluarga persyaratan buat sakarung, baju baru, tas baru, celana baru, antrok baru, nanti buku baru, sepatu baru, sekolah. Nah, pelapah anak pendidikan agama, mak, ayah ngajian tuh mak 3 batu ka ustad. Betul. Diantar nonton, dinamkan. Biku wakeun. Ustaz, anak kurang bagus sidang dia. Oh, budak geus sidang, utang sidang saha? Tah, aku bahasa dia. Waktu ke ngaji pakai peci, mak, bingung pamer peci aku mak, kudu meuli ayah peci Abasia. Plok budak ajakan peci mbahna, papatur itu cuy. Anak batur masa bulan geus tamat ikro tilu, anak kurang setengah tahun can tamat ikro hiji-hiji aja. Nyamatana tulupan peci. Tentang mana bapak ngaji pakai samping kita masuk yang pamer ke samping satu mak tong beli samping ayah samping abah sia tadu samping abah sia diwai ari kana agama buat sepatu budak pakai samping bahna dikuluntung buat mata nunduk dina dada anak batur mah isa geus balik. Ya anak orang mana di jam 11 terbalik keneh wae. Coba palusur mana kan itu ajak gagah kakao atau ka mana palusur. Anak orang jam 11 terbalik keneh wae. Ya palusur teh bu diteang. Kurang orang di bibir pager. Kabul satu. Mas karena agama memasang perhatian anak betul. Pendidikan formal sekolah penting, pendidikan agama penting, pendidikan sekolah nomor hiji, pendidikan agama nomor hiji. Jangan dibeda-bedakan. Walaupun pada hakikatnya pendidikan agama jauh lebih penting karena ayat perhatian terhadap pendidikan agama semakin mudah, semakin merosot hingga apa ekol
Neng, itu kudungannya Kak Ustad lah. Kumama mereka di kumama. Aja bapak sih, ya barga. Bapak sih ya. KPS modal PSU alih PSU sudah para sahak ya barga. Kudu usaha. Goreng kakek bapak nak udah. Kali dikurang dengan politik. Kadang-kadang apa? Jabat ada batas sih, jaga barga mata sia. Tunggu nabunan di sana gitu, indung bapak nasi cakap. Andai kata orang tua tidak mampu mendidik, titipkeun ka ustad ka kiai ka ajengan. Alhamdulillah. Ieu budak orang ngaraos teh, Bo. Ngaraos. Dititipkeun teu ka ustadna. Hah? Nah, balik ngir ya. Dititipkeun teh, Bo. Dititipkeun alhamdulillah. Simpureun ka buku 97 dan kira-kira sekeluarga Bu. Ibu simpureun, bapak simpureun ka dieu ka kaum. Ka almarhum ka Bani Jeje dititipkeun. Terus di kaum Manong Jaya ka Tasikmalaya sekeluarga dititipkeun. Dititipkeun. Sanajan hendak gesit pendidikan agama. Sanajan wa ayu jauh tidak palago nikahkeun di mana-mana tos menjelang dewasa. Dina di pamilihan keun jodona ulah sampai budak menang jodoh ladang PSU kan ulah sampai budak menang jodoh ladang di jalan ulah sampai budak menang jodoh ladang Twitteran ulah sampai budak menang jodoh ladang muter-muteran. Pamilihan keun jodoh anak orang lalaki panangankeun awewe nu bulu tilu. Oh, kudu kawin ka ucing meureun. Bulu tilu teh lain ucing, bulu tilu teh awewe anu didur. Dan bisa dandan din alus agamana dun alus dunya. Kita ada bulu tilu, bulu dua. Non bulu dua dan din dan bisa dandan din alus agamana. Entah aya bulu dua, bulu hiji gekeun bae nu penting mah ulaan eueuh buluan teuing. Dina goreng awewe nu eueuh buluan. Naon bulu hiji di alus agamana. Geulis dibandingkan ku agama ieu pantes geulisna beunghar dibandingkan ku agama dan saluduk jeung kabeungharanana intina pamilihakeun istri soleh. Lu kumaha istri solehah teh lu sok dulu belum tentu lu sok di majelis taklim tentu tak istri solehah teh seueur ciri. Nah di antara ciri nak istri solehah mah di mana-mana di pasien atos bicara ke 10.000 cukup satahun eta istri solehah. Mahi muat mahi belikan karena amanah di blender amanahna bawakeun ke salakitna satahun. Istri solehah tidak pernah menuntut di luar kemampuan suami di pasca zaman wae senyum. Istri solehah maknanya di pasca atos bicara bisa juta sadinten senyum. Itu ini pati saking Saha nu rek merena. di pasca atos bicara oke 100.000 sadinten senyum. Di pasca atos bicara 10.000 sadinten senyum. Di pasar atas bicara besar perak sadinten senyum. Tuh di pasar atas perak adan senyum. Yang senyum karena maju ikutan. Monyong ketika bujur.
dipastikan sabar wae senyum berarti bapak itu hayang jadi istri solehah asal ae nyang dibere gede nyengir dibere leutik nyengir amprok jeung RT nyengir amprok jeung mitoha nyengir amprok jeung tangkal gedang nyengir istri soleh henteu gelok anu kadua istri soleh pandai menciptakan surga di dalam rumah supaya suami tidak mencari surga di luar rumah, baik lewat penampilan, baik lewat masakan, baik lewat sajian, hiji penampilan sing rapi, sing heran, sing seumi dandan anu rapi, kita perlu ulah elek ku jablay bola-bola ngadua urang mah kenapa Yo mas sakalion rapi beda rek kaondangan ngomong lamun rek ngabesan dandan rek pianun kabeh rek ngabesan jam 1 dandan di jam 6 isuk geus purala kuring hareupeun ada make bedak rek ngabesan mah 47 lapis bedak siang bedak malam bedak sareup nakeun bedak cerancang latihan bedak kasubuh nakeun 7 lapis mesem rek kuat hesek karek ngabesak minyak teh lain disemprotkeun dibuajukeun ari rek ngabesan mah apalagi ayeuna mah dandanan teh biasa aya nu nganggo bonteng teh di masker disimkuring mah ibu-ibu majelis disimkuring ibu-ibu ulah ngabanteng dandanan antara itu gara-gara dandan buat ribut jeung salakina rek kahaceungan laleunita asampok teh bapak kadang-kadang pernah arang bongkang we dina panon kenca bonteng sepotong belah atuh terong sepotong dina karang jengkol sabelah masa akhirnya ngabesan mah nu dandan di jam 6 isuk jeung jam 12 karena anggo sapotong nu nyampur manggeus di ayo ya tinggalkeun ku ayo sangkul can kapasangkul cenah nyungkung can kapanggih nu nyampur geus di lompat ka dalam rek sangkul dikelek cenah nyungkung dicicing ceklah anak kol untung eta dandan satakal ombak ari kurang kekalopin ngaben teh bang rek naik kol untung ngabesan anak kol untung di tengah totoan hujan geledek gurka mending budi saungan mah itu sakur balik bola-bola nak gorolong tusuk kondek buat buka katatangan wali kalimah cek salakina astagfirullahaladzim masalah masyarakat cilaka wae eta geuleuh kabeuh kuat darah duduk nilai darah duduk meureunak bola-bola campur aduk ari rek ngabesan nah ari rek sare jeung salat balik di sawah setengah genep memeh maghrib bolong-bolong dipukul di wedak
maning terus saling tuh kurangnya nakasi dan salah dina nasi ditinggalin utang berat sabulan dapat disambung ke paniti kanji ngendong sawara angrok tuku organisasi nyari bobot kurapia kelek uang tiga kelek sayang jano bulan mau ngadit jika mun istri model itu buat bakal ini oh di arah apa di arah deh paling jam malam pakai ini dan kampung kan deh barang gabut dari bawah masalah kita kenapa ini korban paniti berarti ya penampilan jaga sing heran sing rapi sing jernih supaya suami betah di rumah hiji penampilan dua masakan sing pinter masak ibu-ibu masih boleh pertantan buka budak ayeuna bu budak urang nu anu sakola SMP bisa masak cak anu SMA bisa masak cak geus bisa tahan geus aya budak SMP dia apa cing pinter masak istri solehah nah heucai teh kuat pulang kata istri solehah pinter masak kumacarana masak capcay kumacarana masak sate kumacarana masak kambing guling kumacarana masak tempe guling kumacarana masak jengkol guling kumacarana masak kangkung guling ibu-ibu kan terbitangan bu kangkung ge kita makanan pacaran 15 si pinter masak supaya suami betah makan tahu selera suami supaya pacaran supaya salah itu bosen dengan masakan umpama ibu gak sambut sakarung pacaran supaya salah itu bosen sambut dicacat disumpah dipuru kalapa menang marut subuh berkatarogenan kan atuh lumayan kanggo ngopi camir mama meuni nikmat naon karana ieu urang kan tina naon tina sampur sabinggu salakina di parapan urang sampur tas kopi buat rajai karena rongeng kaliuran mabuk urang ganti ulah sampai salah di mabok urang kreatif tapi pinter masak ganti dari sampul di paru kepul lebet nanti oncoman digoreng subuhkeun kacara kena kan atuh lumayan ngopi camir mama meuni nikmat beda di lain ngaranna combro oh ada di combro ya oh sebentar diangkat ka ulah combro tadi dah tapi combro kan sabinggu salakina di parapan combro tas kopi buat nabrak buruk nabrak rehat pantok kaliuran mabok combro ganti deui ulah sampai salaki kaliuran mabok combro kreatif tapi termasak ganti deui shampoo di parut dipuruk kalapa penanggeretan dibungkus ku daun disopan kok ketirus ayah itu masya Allah komplitnya makanan Amerika tadi ayah contohnya makanan Prancis ayah ketimus ayah alhamdulillah subuhkeun acara kenakan atuh lumayan kanggo ngopi camir mama meuni nikmat ieu beda di bae naon ngaranna hatimus kan tina naon sampai sakarung
ibu salakina di parapan adimus tas kopi kuat salangap antar rapet katimu dan cepet sampimu dua jaman mereka timus ganti deui ulah sampai salaki rapet katimus kreatif kamu tak Misro bos misro buat deui getuk geus ya getuk getok geus getuk ngerti enggak ya Ikhtiarnya kan tukang sapu sih. Intina tahu selera suami. Iya makanya boga salah kita hati-hati omong untuk tinggal di hayu masak rek isuk sok pulang. Berat sok pulang. Eta sore dihangat bener sok pulang. Salah di omong. Salah aja biar sok pulang aja berancur meninggal sekali ya. Tahu selera suami. Oh, ayah genetik diri nyacain nggak usah. Angker kabar yang ulangan kamu. Tahu selera suami. Hiji penampilan, dua masakan, tilu sajian. Tapi mana ibu-ibu kalau kayak pada tuang teh bu disiapkan lelakan pilih pada tuang mangga iya piringna iya gelasna di sendokna osok itu tara bu osok nyata pak Nya. osoknya alhamdulillah mudah-mudahan kurang kalau gitu si dihabung dan kena sadaya dosa bohongannya dan hidupnya urusan asok berapa kejagaan prasmanan wukul kejagaan prasmanan mah disangkut di kabaya pipit di bereman di hijauan di konengan di jahian di ucapan terong kamu di piringan di sendokna di tisukna juga kamunan kasahata abatur nah pelepas salah di seorang korbanku berkomentar korban permasalahan di sorangan pasca berkomentar tuh kenapa kenapa kok beribu subhanallah korban tuh lumawi kate punya kare punya iya kade ngaji penting suami penting ngaji nomor satu suami nomor satu dia mah gara-gara ngaji pakai tolak salaki buat gigimu urus tuh korban nasi goromong betul memang ngaji teh salaki olah betul bisi salaki can kopian bisi salaki can susuan bisi salaki can mandi-mandian bisi salaki can gigi-gigian yo barang murah itu Gus kamana sih bapak ingat Gus mangkat ngaji kadang-kadang masamo abang kena rek ngaji marapan salah iki bu buat pakai kertas tulisan maneh orang rek ngaji bisik maneh rek dahar sanguna di turuban panci sampelna di luhur kenteng modal salah timur rangkakan kenteng ngaji penting suami penting geus di kopian geus susuan geus di pandian di bedog terus di bedog di ayu geus di kencang baru berangkat ngaji ibu sanajan tiap hari ngaji tiap hari baca Quran tiap
kunci surga. Nah sababna kunci surga ibu aya di salaki. Ilok Ustaz, percaya padaku. Mana? Cek Ustaz, kunci surga aya di balik. Oh, jangan kembali. Lumawi balik ngaji ulah neangan salaki langsung kubluk sabab eta kunci surga aya di salaki sehingga ngaji teh tidak jadi fitnah. Sabab banyak laporan ku kasih kuring lah Ustaz percuma papanjenengan ieu ngaji teh ngaji mah ngaji, molotot-totan mah molotot. Ngaji mah ngaji, galak mah angker we galak kasalaki. Eta keluhan para korban. Ngan berhubung si kuring kebanyakan cenah ibu-ibu dibelahan si kuring ibu-ibu. Ye Pak, eueuh mubandir sebenarna mah. Pak salaki bapak ngaji molotot kene untung Pak teu ngaji mah nyekek teu ngaji betul Pak molotot nah alhamdulillah saya bisa nyekek ke salaki ngaji Bapak Ibunya alhamdulillah tos saja 10 menit sedih Ciburi mah ngaos setengah menit saja Bu lewat saja lembur usanana saja doi lembur kasar lembur can duduk can untuk capek ke itu bang dikanya ngir dina pada orang waktu ayeuna kebetulan bertepatan dengan Maulid Nabi yuk urang contoh keluarga kanjeng Nabi sebab laqad kana lakum bi Rasulillah uswatun tak yang apa tunggu namanya Rasul ketuturkan dan urang sanaos bakat ketuturkan sadayana minimal urang punya keluarga singkiran keluarga Rasul mah dipanggil ku istri teh ya Humairah wahai anu kemerah-merah dipikna wahai adinda tercinta muncul bahasa orang mah bebek di salah orang sakit pangkalan Bu. Bapak Sia. Oh Bapak Sia. Ada temangi bebek ini ada ya. Anak kita bebeknya disendokan kan. Bebek kita. Urang mah romantis kepanganten anyar we hungkul. Kur panganten anyar mah oh panggil teh aati aya panggil anyar mah. Wah, terus boga budak ilusi. Buah saja emas ya. Cek Rasul di mana-mana urang kalau sakeuna mawadawah mah ulah ninggalkeun kebiasaan perpanganten anyar. Lamun perpanganten anyar teh putna bebek, geus nini oge. Bebek. Lamun perpanganten anyar putna neng, urang geus nini oge. Neng. Oh, kira aku salah. Pan mama geus peot, geus bae neng eot berarti. Pan romantis Pak eot. Romantis. Ulah perpanganten anyar muput. Perpanganten anyar mah salaki jeung pamajikan jalan-jalan kana beca pamajikan hayang ikut buat dikumpat dikimper tapi si kadenge ku salaki. Wah, geus boga budak ilusi. Pamajikan hayang ikut aya salaki. Ye, jepret-jepret teh tilu-tilu. Mending mutu di
salah dina atuh kira-kira masih hidup teh waktu todong lah kesehatan sehat sote jeung nu hitu dan nu ngambeuh mameuntah teh Kurbangan anyar mau salaki jeung pamajikan jalan-jalan pamajikan disoletan di tangan jauh kunaon bis waduh nyebut gobis ge meuni bis kurbangan anyar mah nah geus boga budak tilu siji pamajikan dong ebet butak mah sia mamatana masa aya itu aya di mana jelema? Oh di hadap. Keluarga teh seperti orang tarik benang, mau di dia ditarik, di itu dikendoran, di itu ditarik, di dia dikendoran. Dalam arti bapak ngambek, ibu senyum, ibu ngambek, bapak senyum. Numali salah satu kampung rumah tangga tersisa sarapok. Sarapok tadi pengajar pengarangkat yang pangkat sarapok. Bapak rep ibu, kok ibu rep bapak, kok ulah kok. Ya masalah ini kalau ngomong sakata ditembalan sakaset. Beda salah dina, memang mama kita artos ada 10.000 terus belum bisa menggunakan wajah salah mah. Kalau nung kuat dina, kudu kasare. Masa Allah. Ngomong kalau masalah itu usaha. Oh, buat Soekarno Pidato. Rumah tangga jeung buah pasca 10 tahun mereka disenangkeun pisan. Eta dua bulan motor putus mundur adakan ke saudi mah. Dua bulan motor putus eta kamari putus mundur adakan saudi mah. Dua kamari putus Mas, bisa tahu menang aing. Bisa lagi hari menang aing. Hari eta beuteung gendut menang ulah sok aleureun jasa salah. Jadi kurang rumah tangga teh kudu sarapong sehingga ketika orang berkeluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan tuntunan Rasul, orang bisa memberikan contoh terhadap anak Romawi, teki ribut lain putra, teki pasya adapun anak, tur pasya aya budak urun heula. Dia mah praktik kalaupun anak buah padang kacukeun lomari ieu tuh indungna kacukeun kerak-kerak fokus torojol anak-anak lompat ka dapur maku gentong buat itu ieu tuh di bapak kunaon sambil watapan apa karunya tuh teng manuk teng anak kerak kunjungan uyang mah TS kaluhur Tumawi ketika ada masalah jangan diperlihatkan di hadapan anak supaya jadi contoh. Ibu pada angkat-angkatan cium tangan kacaroke panjenengan putra biar ibu pada hati kan ieu sasalaman dan kesalaki itu sakit karek hadir omor karantek sasalaman payungan putra ibu pada angkat-angkatan si bapak pada angkat-angkatan sasalaman cium tangan payungan putra cara pada angkat ya bu didoakeun nun Gusti mudah-mudahan cara habis ayeuna keberhasilan nun Gusti mudah-mudahan cara habis keuntungan didoakeun payungan putra supaya menjadi didikan sabab budak yang benar itu bisa dengan cara harus dengan cara didikan
ibu-ibu sadayana batal waktos alhamdulillah tos saja setengah syakirina alhamdulillah simpuring merasa berbahagia hati karena di penggerak simpuring para guru-guru menghadiri mendoakan mudah-mudahan di simpuring hendak bidoan nanti para guru sadayana mudah-mudahan sebab kesehatan sing pangparingan ilmu anu manfaat turunan anu soleh sareng soleha amin ya rabbal alamin. Anu terakhir disimpuring pesan anak ini khusus kanggo pemuda sareng pemudi adek jaga pergaulan zaman diwari sabab loba juri anu nyilih pesan anak kedua khusus kanggo bapak-bapak yuk kurang jaga keluarga pu didikan ilmu agama. Pesan anak katilu khusus kanggo ibu-ibu di mana-mana orang dikasih resiko mungsa itu ulah guru. Pesan anak keempat khusus kanggo para pejabat yuk kurang bimbing masyarakat malah mandal selamat dunia akhirat. Pesan anak kalima yuk khusus kanggo panitia akhir berkat berkabar cina cana ayah neangan ngan kira-kira tanahna atah nege di bawah ini bisa lelana sekarang sono patami waktos mudah-mudahan naon anu didugikeun musim kuring sasireun sabeungeun sapulureun aya manfaatna kanggo sadayana. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi dalam acara gelombang yang sama. Kalau ada sebutir radang boleh kita menempatkan, kalau ada umur kita panjang boleh kita pertama terus. Kalau ada yang bilang patah jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah jangan langsung lapor polisi. Wah, jeruk buah delima itulah buah-buahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kakosana Bapak Kiai kaum milarahan nepi anu pantos masihan siraman rohani ka urang sadayana. Mudah-mudahan naon-naon anu didugikeun kumantana janten ilmu sareng tiasa direalisasikeun ku urang sadayana. Para hadirin rahimakumullah salajengna